mal bi islahihi ku nguruskeunana itu mal wal khaufa sareng mikarempan min salibihi tina ngarampokna itu mal ngarampok memaksanya akhduhu bil qahri nyokotna harta bil qahri maksa wasarikihi jeung tina nu malingna itu mal wahtimalas mal bakhili jeung nanggungna ngaran anu korek linapsihi pikeun dirina si jalma wa mufaraqata sholihina sareng misahna ti jalma-jalma nu saloleh min ajlihi tina arah-arah mal wa min tafriqihi wa fi tafriqihi jeung eta tetep tina ngabagi-bagikeunana itu mal khamsata asya'a ay inna fi jami'i tafriqihi khamsata asya'a ari 5 pirang-pirang perkara minas sifatil mahmudati tina pirang-pirang sifat anu dipuji rohatan nasi tegesna kahijina jongjona awak ail badani min tolabihi tina neangan atana pinyuk perihna itu mal wal farogo sareng salse lidikrillahi bikin eling ka Allah min hifdihi tina ngaraksakna itu mal wal amnu sareng aman kasieun adamul khauf min salibihi tina nu ngarampokna itu mal wasarikihi jeung tina nu malingna itu man waqtisabas mal karimat jeung berusaha ngaran anu mulia linapsihi pikeun dirina man wa musahabatas sholihina sareng rerejengan atawa babarengan sarta najal manusaroleh lifirakihi karena misahanana itu mal berarti harta teh tergantung urangna oge wae bisa jadi kasiksa ku harta bisa menikmati harta wal maqalatu tasi'ata asyarata sareng ari maqalah anu nomor ka-18 an Sufyan ats-Tsauri nu katapi ti Syekh Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala amin la yajtami'u
tepakumpul fi hadaz zamani dina ieu zaman li ahadin pikeun hiji jalma naon malun harta illa wa indahu kajaba eta tetep disandingeunana itu jalma khamsu hisalin ari 5 pirang-pirang perkara. Tulul amali tegesna kahijina panjang lamunan, panjang harapan. Wa hirsu gharibin jeung kadedemesna nu ngalindih. Wasyuhun sadidun sareng koret anu banget, koret kacida medit seeta mamawa rokok sabungkus oge nu dikaluarkeun teh keris hiji we dikaluarkeun teh. Wakilatul warai sareng saeutikna jeung leutikna waro api kirang api adamuhu teu api wa nisyanul akhirati jeung mopohokeun kana kasalamatan akhirat. Wal maqalatul 20 sareng ari maqalah anu nomor ka-20 an Hatimil Asami katabi ti Hatim al-Asam rahimahullahu ta'ala annahu sayaqtasna Hatim al-Asam qala parantos ngadauh Hatim al-Asam al-ajalatu ari gagancangan ail isra'u fil umuri gagancangan dina perkara dina urusan minas syaitani eta tina bagian kalakuan setan illa bi khamsi mawadi'a kajaba dina 5 pirang-pirang tempat. Naon wae fa inna maka sanyana itu ajalah nu 5 tempat min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tina sapalina pirang-pirang pasunatan atau Nabi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gagancangan teh goreng tapi teu sadayana gagancangan oge goreng. Da aya gagancangan anu memang dianjurkan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon wae hijina in'amud dhaifi ari nomor kahijina eta masihan tuangeun ka tamu. Idza nazala di mana-mana calik itu dhaif imanzilihi di imahna itu jalma. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi qala parantos ngadau Kangjeng Nabi man sahajal ma al-ta'ama anu masihan tuangeun siman ahahu kadulurna man al-muslima anu muslim syahwatahu kana kahayangna itu
muslim akhahul muslim. Harrama maka ngaharamkeun huka itu man saha Allahu Gusti Allah alan nari kana asup neraka. Berarti ngabagiakeun tamu gagancangan eta mah. Lamun cali ai kitu mah tamuna dina pantau wungkul da rusuh ada kumaha deui. Sumbing tamu calik bari nyaose engal ku urang siapkeun sayogikeun tuangan sayogikeun leuteun. Saya eta teh saya kacida bentuk urang ngahormat ka saha ka tamu. Wa an Abdullah bin Umar bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sakosna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala parantos ngadau Rasul man sahajalma at'ama anu masihan tuangan siman akhahu kadulurna man minal khubzi tina roti nya naon sejenisna lah da bisi eueuh mun di kampung kurangan roti mah biasa we ku awug ganti roti komo di Ciharas nang hese anu kitu teh awug we hatta yusbi'a sehingga nyebeukeun itu khubzu hu ka itu akhahu wasaqa sareng masihan ngaleueut mereng minum si man hu ka itu akhahu minal ma'i tina cai hatta yurbiya sehingga nyegerkeun itu ma'ihu ka akho ba'uda maka jauh si jalma minan nari tina neraka sab'a khonadiko kalawan 7 khonadi sakumaha 7 khonadik teh kullu khondakin ari saban-saban sa khondak masiratus sab'i mi'ati amin eta perjalanan 700 tahun sekali kali 7 kali 7 sama dengan 42 42 nya 48 4.800 tahun. Wa tajhizul mayyiti jeung gagancangan kaduana mulasara mayit bil ghusli wa takfini wa sholati alaihi wa dafni idza mata di mana-mana maut itu mayit yakinan barina yakin pasti ieu geus maot saena kitu jilam anu maot enggal pulasara berarti kan gagancangan ngamulasara jenazah eta dianjurkeun teu kaasupna pada melanaon setan berarti teu setiap ajalah eta bagian tina setan karena aya ajalah anu bagian tina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam maqala inna awwala ma sayyana aripan pertamana perkara yujaza anu dibalas saha al mukminu jalma mukmin ba'da mautihi dina sabada mautna mukmin ayyub faro eta yen dihampura sahali jami'in nasi pikeun sakabeh jalma taba'a anu nganterkeun si jalma janazatahu kana janazahna mukmin. Oh
Berarti nganterkeun jenazah ka makbarah teh pahalana teh dihampura dosana kusaha ku Allah. Rawahul Baihaqi wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza mata di mana-mana maut saha ar-rajulu hiji lalaki min ahlil jannati ti ahli surga istahya maka ngaraos isin saha Allah Gusti Allah lain berarti Allah era ku jelema bentuk menghargaina Allah menghormatina Allah memuliakan Allah ka ahli surga ayu adiba kana yen nyiksa Allah man ka jalma hamala anu mawa si man hu ka itu rajul ahlul jannah wa man jeung ka jalma tabi'a anu nganterkeun itu man hu ka rajul wa man jeung ka jalma sholat nu nyolatan itu man alaihi ka rajul. Tuh lamun aya jalma ahli surga ngantunkeun urang ngamulasarana jalma anu mulia ternyata urang ge dimuliakeun ku Allah. Ta eta hebatna jalma nu mulia teh. Jalma nu mulia mah hebatna di mana anjeunna ngantunkeun tuluy urang ngamulasarana bentukna mah ti kawit urang ngaibakan ngapanan nyolatkeun murebkeun bahkan ngadoakeun ku urang ditahlilan ku urang ayeuna didoakeun tah urang ge nu ngadoakeun ngamulasarakeunna oge kenging kamuliaan di Allah Subhanahu wa taala. Mana bentuk kamuliaan di Allah? Istahyallahu azza wa jalla ayyu'adziba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man shalla alaihi. Eta bentuk kamuliaan ti Allah dipasikeun ka jalma-jalma nu ngamulasara jenazah terkhusus ka ahli surga atawa ka ahli kasayan. Wa tazwijul binti jeung gagancangan ngawinkeun anak awewe. Ida balagot di mana-mana balik itu binti. Wa qada udaini jeung nomor kasabaraha ya? Opat. Jeung mayar hutang lain wa qada udini mayar agama. Wa qada udaini jeung mayar hutang. Ida wajaba di mana-mana wajib itu qada udain. Wa taubatu jeung tobat minad dzanbi tina dosa. Ida farrata di mana-mana migawe dosa itu mah. Biwazni qatlin. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma amin. Inna kunna satosna bukti abdi sadayana la na'uddu eta yakin ngitung-ngitung abdi sadayana di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah fil majlisi dina tempat ngilarian ilmuna di majlisna yaqulu ngadau Kangjeng Nabi Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marrah. Rabbi du pangeran abdi ikir mugi ngahampura Gusti li ka abdi Watub sareng mugi nampi tobat Gusti alaya ka abdi innaka sayatosna Gusti saestuna Gusti anta tegesna Gusti at-tawwabu eta dat nu nampi tobat al-ghafuru tur anu seueur pangampurana mi'ata marratin kalawan dibaca 100 balikan. Atuh kembalikan tadi bahwa ari gagancangan teh rurusuhan tina ngalakukeun perkara teh bagian tina setan. Ulangi, lain bagian, nya bagian tina setan bener. Gagancangan ajalah
dina ngalakukeun dina bertindak teh eta teh sebagian tina pagawean setan. Tapi teu setiap gagancangan eta kaasup kana pagawean setan. Karena aya gagancangan bertindak ngalakukeun hiji perkara nu kalebet kana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana di antawisna nyaeta hiji masihan tuangan ka tamu di mana tamu calik di bumi. Geuat muliakeun tamu ku jalan nyuguhan ka tamu. Nomor kadua nyaeta ngamulasara mayit di mana eta mayit atanapi jama dipastikeun tos ngantunkeun. Nomor katiluna nyaeta gagancangan ngawinkeun budak awewe. Karena awewe mah rentang. Wanita itu rentang, riskan. Beda jeung lalaki paribasa cek sepuh lalaki mah panjang lengkah. Awewe mah mangkat peuting jadi dipitnah, mangkat sorangan jadi fitnah eta. Nomor kaopatna wa qada'ud daini gagancangan mayar hutang. Geuat bayar hutang mun boga teh. Ulah ngadon diengke-engke. Nomor kaopatna nyaeta gagancangan tobat tina dosa di mana urang migawe dosa. Mun urang migawe dosa nu teu dihaja atawa dihaja geuat istighfar, geuat tobat ka Allah. Nomor kalimatna nyaeta tos sakitu. Terus hiji naon? Gagancangan langit. Hiji gagancangan ngamuliakeun tamu, gagancangan masihan tuangan ka tamu, nyuguhan ka tamu di mana tamu calik di bumi urang. Nu kaduana nyaeta ngamulasara mayit di mana eta mayit tos dipastikeun mautna. Tos dipastikeun mautna. Nomor katiluna nyaeta ngawinkeun budak awewe di mana-mana geus baleg. Karena awewe mah rentang, riskan, deukeut kana fitnahna. Nomor kaopatna nyaeta gagancangan mayar hutang. Ulah sok ngengke kana mayar hutang di mana urang geus mampu jeung geus boga pikeun mayarna. Nomor kalimana gagancangan urang tobat ka Allah Subhanahu wa taala tina sabab migawe dosa. Lamun ngalakukeun dosa geuat tobat ka Allah, rek dosa nu disengaja atawa dosa nu teu disengaja, geuat istighfar jeung nobatan kana eta dosa. Berarti aya atuh gagancangan nu memang dianjurkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal maqalatul hadiyatu wal isuna jeung ari maqalah nomor ka-20 hiji. Qala Muhammad bin Ad-Dawri rahimahullahu taala syakya geus cilaka saha iblisu iblis bi khamsati asya'a ku sabab 5 pirang-pirang perkara. Hiji lam yukir kahijina tegasna teu ngaku iblis didandi kana dosa. Hiji tah. 2 walam yandam jeung teu nalangsa tina sabab migawe dosa. Iblis. 3 walam yalum nafsuhu teu nyacad teu nyawat karena dirina sorangan, padahal dirina teh loba kasalahanana jeung tukang migawe salah. Sabaraha eta? 3. 4 walam ya'jam iblis mah teu ngajam teu ngamaksud kana tobat. Artina
tidak ada penyesalan, tidak ada ingin melakukan kebaikan, teu hayang we tobat teh tina geus ngalakukeun dosa teh. Nomor ka sabar hiji deui. 5 wa qanata jeung putus asa min rahmatillahi tina rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala. Atau diantara, bukan diantara, cirina bukti iblis teh naon cilaka. Iblis cilaka, iblis dilaknat karena di iblis aya 5 sikap anu mana eta dimurka ku Allah subhanahu wa ta'ala. Hiji, iblis mah teu boga rasa ngaku ngalakukeun dosa, ngarasa diri bersih. 2, iblis teu pernah nalaksa hanyakal ku sabab migawe dosa. 3, iblis teu nyawat kana kasalahan dirina, padahal iblis gawena tukang ngalakukeun dosa. 4, iblis teu boga maksud, teu boga kahayang ngalakukeun tobat tina sabab ngalakukeun kasalahanana. Nomor kalimana, iblis selalu putus asa tina rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya iblis cilaka, dilaknat ku Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda jeung Bani Adam jeung manusia. Wasa'ida jeung bagja saha Adamu Nabi Adam bi khamsati asya'a ku sabab 5 pirang-pirang perkara. Hiji, aqarra bidanbi, aqarra ngaku itu Adam, Nabi Adam bidanbi karena ngalakukeun dosa. Rabbana dhalamna anfusana, kan itu doana Nabi Adam sanes nalika Nabi Adam dikaluarkeun di surga. Sia kieu atuh sok aya nu nyarioskeun Nabi Adam teh ngalakukeun dosa, artina menyalahkan kasahakan Nabi Adam. Padahal Nabi Adam teh dimaksum, nganamina ge nabi dimaksum, terus teh dimaksum. Nah geuningan Nabi Adam make ngalakukeun dosa, naon tuh Nabi Adam make ngalanggar? Kapan kieu? Setan itu, iblis itu berbagai cara ngagoda Bani Adam, ngagoda Nabi Adam, berbagai cara. Singkat cerita, Nabi Adam menuju waktu di surga, ditaros ku iblis. Iblis Adam, ari kira-kira na anjeun hayang teu di surga saterusna waktu kantengna. Tah lamun anjeun hayang cicing di surga salawasna, sok geratuan ku anjeun buah heuli. Sabab nya urang teh kapan teu apal buah urang teh dikaluarkeun isuk pagi to buah urang teh kumaha, ceuk saha, ceuk iblis. Nabi Adam sanes katipu. Nya nabi katipu atuh. Tapi teh loba nu keliru ka urang sadayana, seolah-olah Nabi Adam salah, Nabi Adam katipu. Singkat cerita, cek Nabi Adam, wah, teu meunang atuh eta mah teu meunang dituang. Da buah khodimah dilarang ku Allah. Bahkan Allah ngalarang ka Bani Adam, ka urang, ka manusia nuang kana buah khodi terutama ka kuring. Kuring dilarang ku Allah pikeun nuang buah khodi, boro-boro nuang kana buah khodi, nyaketan buah khodina ge ulah bisi kabita bisi dituang ku abdi. Ceuk saha? Ceuk Nabi Adam. Tiba-tiba setan nipu. Nah, tapi Nabi Adam teu katipu. Jadi ternyata nipu teh aya sanadna. Bisa di setan. Cek setan teh kieu, oh Adam bener eta teh dilarang ku Allah. Ngan ayeuna mah saur Allah teh sok petuan teu sayos-yos. Da ayeuna mah tos abdi tos nampi cek setan teh. Ayeuna mah teu sayos-yos sok tuang supados langgeng di surga. Saur Allah kitu. Nabi Adam nu akhirna nuang kana buah khodi. Begitu nuang kana buah khodi,
Nabi Adam ditegur ku saha? Ku Allah. Ngan aneh, Nabi Adam teh ditegur ku saha? Ku Allah, tapi Nabi Adam oge dipaparinan solusi ku Allah. Tah carana ieu bacana. Robbana dolamna anfusana. Kapan eta teh dawuhan Allah siga kieu? Duh, kumaha atuh da Nabi Adam panginten ieu teh prosedur lah wayahna we ayeuna mah nya anjeun teh kaluar heula ti surga, tah ieu carana kami asup di ka surga. Siga kitu. Kan ieu teh istimewa ongkoh dikaluarkeun di surga, tapi ku saha? Ku Allah dibere solusina, ku Allah dibeklan. Tah ieu bekelna. Kan itu? Hah? Nah ditaros ku saha? Ku Allah. Kunaon atuh maneh make ngadahar kana buah kholi? Kapan ku urang teh teu meunang jeung dilarang nah anjeun teh nuang kana buah kholi. Ceuk saha? Cek Nabi cek Allah teh. Saur Nabi Adam, Gusti sanes abdi terang. Abdi terang. Nah atuh maneh make ngadahar dipiwarang ku setan. Nah make turut ka setan. Gusti abdi sanes turut ka setanna, tapi setan tos nyebatkeun nami Gusti sementawis di mana aya parentah bari nyandak nami Gusti abdi moal tiasa mumpang pasti ku abdi dipidamah. Sementara cek setan saur Allah ayeuna mah nuang bohol di oge kenging bakat ngahormat ka saha ka Allah. Nabi Adam nuang kana buah holi lain rek turut ka setan. Saking ku ngamuliakeunana kana nami Allah Subhanahu wa taala. Saur setan teh saur Nabi Adam gitu. Sanes abdi rek percaya ka setan. Ngan eta nyanak nami Allah, nami Gusti. Sementawis di mana abdi ngupingkeun nami Gusti, moal aya hiji perkara nu ku abdi dipantang, moal aya hiji perkara nu ku abdi ditolak, pasti ku abdi bakal dicumponan. Tah abdi nuang kana buah holi karena aya nami Gusti nu dicatut dirinya. Nabi Adam, Allah Gusti anjeun Adam turutna ka kuring ngahormatna kuring luar biasa. Maka Nabi Adam mah dikeluarkeun di surga tapi dipaparina naon? Bekal gitu tah. Hah? Dipaparina naon tah? Bekal wayangna. Prosedur ditempuhnya tah ieu carana, ieu jalana. Berarti kan hiji tandi supaya urang ulah boga anggapan Nabi Adam teh seolah-olah salah mutlak. Atas, karena kan Nabi mah dimaksum, diriksa, maka dina riwayat nuangna Nabi Adam kana buah holi ternyata tedugi kana patuangan ngan saukur dugi kana tenggorokan, tak kana lak-lakan mata dina laki sok aya jakun. Mun awewe nepi kana dada, jakuna dina dada barada lato-lato. Nah gitu. Jadi kade ulah kan atuh ayeuna Nabi Adam dia ngalakukeun kasalahan. Eta teh kurang-kurangna mah nyepet ka urang teh Nabi Adam dia ngalakukeun kasalahan, nya urang yang ngalakukeun kasalahan we. Nabi Adam eta mah jadi pepeling, jadi proses kehidupan jang manusia sekecil apapun itu pasti bakal aya akibat. Hartos teh. Ta eta. Jadi orang mah nyamane rek ngabela setan. Ngabela saha tah? Nabi Adam membenarkan terhadap Nabi Adam alaihis salam. Ras. Jadi ayeuna mah terakhir lah. Naon nipu nu paling jitu teh mamawa ngaran pangeran. Tah nu sok nipu mamawa ngaran pangeran, mamawa ngaran agama teu jauh beda seperti setan ngobrol ka saha? Ka Nabi Adam. Nu kita balana setan. Surga lamun milih presiden ieu urang dijamin sia di mana presiden boga surga? Kok mau imah calon keneh geus boga surga di mana? Ilin? Hah? Barang siapa yang memilih pasangan A, maka dia akan mendapatkan jaminan surga. Barang siapa yang memilih B, maka dia akan terkena adab dari Allah. Ari sia jeung nyahonan ada pangeran. Tanu kitu teh setan, nu kitu teh bungkeukan setan oge. Karena setan mah gawena mencatut nama Allah, mencatut agama supaya memanipulasi, supaya ngabobodo ka umat. Radit, surga akan diraih olehmu. Yuk, bom. Jika hancurkan
tah siga nu kita eta teh setan bungkeukeun ngomong kitu teh. Naon cenah? Setan bungkeukeun ari ngomong meuni tararik takbir, ari ngomong meuni tararik bahwa surga dan neraka, jauhi neraka, dekati surga. Jangan sampai kita terjebak oleh kedoliman pemerintah. Ari gawe nyokotan mobil tina leasing, liur. Bener teh? Hah? Berewe duit kakarek waras. Ari sia. Halal haram teh kumaha duitnya. Mata kunaon bapak mah tiba heula ka santriah, tiba heula ka hade nu paling cilaka mah cilaka atuh. Nu rata-rata berubah haluan teh di mana geus jadi alumni, lamun geus jadi alumni karena eueuh nu ngageureugkeun, eueuh nu ngarahkeun. Nungtuna teh jadi salah. Langkahna teh teu akur jeung pasantren jeung tempat urang baheula ngabdi di pasantren. Eta ngajualan orang agama ngomong surga. Iya, surga. Prigawe nipu batur. Setan gitu ngejedog di surga. Dilaknat ku Allah beakarep. Naon? Ngajual ngaran Allah. Ngajual agama teh setan pagawean. Tak cicing mah geus. NU jeung Bandung-Bandung na geus. Ulah cicing di luar dieu. Atas teh. Nah, cek toke ge. Cicing mah di NU, mun ek aktifna di Bandung-Bandung NU we. Udah selesai teh. Kunaon atuh pasantren di bapak nepikeun ka di Lambangan Nahdlatul Ulama. Yus sabaraha hiji Nahdlatul Ulama dihadap acan badan. Jak identitas santri nu masantren di Al-Mutariyah tah kudu mengikuti kana naon keputusan Jamiah Nahdlatul Ulama. Kudu jadi warga Nahdiyin. Ngahaja di tulisan kieu teh. Ngahaja. Cuk batur mah pabubung cenah meuli tarik-tarik teuing tina NU. Batur oge tararik dina salah. Nya aing tarik dina bener ulahnya. Ku aing ha. Bener. Batur bangga ku kasalahanana, batur bangga ku jamiahna, manya urang teu bangga ku jamiah sorangan. Nu diaji ku urang karya-karya ulama-ulama jamiah tina Nahdlatul Ulama sana. Urang mah ilmuna dicarokot, aing masihan ilmuna dijalauhan. Ari ilmuna dicarana, ari nu mere ilmuna ditarbihan. Tanu kitu teh sungguh sangat membagongkan nu kitu teh. Nu kitu teh gujlug ti kana stadium genep nu kitu. Ha eta mah gujlug stadium genep nu kitu. Begitulah. Jadi kudu jadi jamiah Nahdiyin. Ngomong mamahna muslimat. Wah. Cilaka atuh mamahna muslimat dari budakna goer muslimat. Gitu. Terus. Mana? Wanadima jeung nalangsa hanyakal alaihi kana dosa, ngalakukeun dosa. Tilu walama jeung nyawad nyacad Nabi Adam nafsahu kana diri Nabi Adam, mengakui nyawad nyacad kana dirina sabab geus ngalakukeun dosa. Opat wa asro'a jeung gagancangan Nabi Adam fit taubati tina tobat. 5 walam yaknut jeung teu putus asa Nabi Adam min rahmatillahi tina rahmatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti di antara penyebabna Nabi Adam jeung Bani Adam urang sadayana
bahagia senang jeung bagja ku sabab 5 perkara. Hiji, sabab Nabi Adama mengakui kana kesalahan. Pelajaran jang urang kudu mengakui kana kesalahan di mana urang melakukan kesalahan. Jentol. Nu kaduana nyaeta hanya kal sabab urang geus ngalakukeun naon? Dosa. Nomor katiluna nyacat kana kalakuan sorangan anu salah. Mun urang ngalakukeun kana kasalahan cawad heula ku diri sorangan. Gusti abdi teh kieu-kieu teh kalau dia kalim hapunten abdi itu nyacat kana diri sorangan. Nomor kaopatna wa asra'at fit taubati. Gagancangan tobat ka saha? Ka Allah tina sababiah urang ngalakukeun dosa atawa kasalahan. Nomor kalimatna ulah putus asa, henteu putus asa kana rahmatna Allah Subhanahu wa taala, terus urang mengejar hidayah, meraih hidayah, menjemput rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu saniyatu wal isuna an Syakikil Balkhi, dari Syekh Syakik Al-Balkhi teh guruna Syekh Hatim Al-Hasom dina kitab Ayyuhal Walad dijelaskeun teh panjang lebar. 38 annahu sayaktosna Syekh Syakik qala parantosna dawu Syekh Syakik alaikum mistika aranjeun kabeh bi khamsi hisolin kalawan 5 pirang-pirang perkara. Ilzamu tegesna kudu ngamistikeun marane kabeh ha kana itu khamsu hisol. Fa'malu tuluy kudu ngamalkeun marane kabeh kana itu khamsu khisal. Naon wae ubudu tegasna kahiji kudu ibadah marane kabeh Allah ka Gusti Allah. Bi qadri hajatikum kalawan ukuran kabutuh marane kabeh ilaihi ka Allah. Anjeun kudu ibadah ka Allah sesuai dengan kebutuhanmu terhadap Tuhanmu. Maksudna salagi anjeun butuh ku Allah terus ibadah. Ngan lamun geus teu butuh karep teuing. Da Allah mah teu butuheun ku urang. Ibadah anjeun, dosa anjeun tidak begitu berpengaruh ke Allah. Teu ngaruh ka Allah mah. Maneh rek salat teu salat masa bodoh. Ngan lamun urang boga rasa diri butuh ku Allah salawasna, maka urang kudu ibadah saterusna. Wa'budullaha biqadri hajatikum ilaihi. Anjeun kudu ibadah ka Allah kalawan ukuran butuhna anjeun ka Allah Subhanahu wa taala. Nah urang butuh ka Allah teh sajam 2 jam 3 jam atau seumur hirup gitu. Seumur hirup wayahna seumur hirup anjeun kudu ibadah ka saha? Ka Allah. Abdi mancana priogina teh nuju masalah we wungkul. Aya priogina teh juga duka bingung we wungkul. Ya bener mana butuh ku pangeran teh sakitu-kitu nah. Tuh. Wa khudu jeung kudu nyokot marane kabeh minad dunya tina dunya. Ai min mataiha tegasna tina kasenangan dunya bi qadri umrikum kalawan ukuran umur maraneh kabeh fiha di dunia. Sok anjeun rek ikhtiar rek kasab rek naon wae sakayang anjeun di dunia. Kusa ukuran umur anjeun cicing di dunia sakumaha. Poyak-poyak mah enggak. 60 tahun umur anjeun 70 tahun catat di akhirat saindang-indang. Siga nu nitah padahal ieu teh pepeling jeung urang teh. Wa adnibu jeung pek migawe dosa maneh kabeh Allah ka Gusti Allah. Aya amilu ma Allah bidan ditegesna ngalakukeun ka Allah ma'asabta Allah bidan bi kana dosa. Ku dosa
bi qadri taqatikum ala adabihi kalawan ukuran kekuatan anjeun ala adabihi kana nandangan siksaan Allah. Pek aranjeun kabeh ngalakukeun dosa ka Allah. Jang Allah mah teu ngaruh. Teu sieun, teu ngurangan kana kamuliaan Allah. Maneh rek ninggalkeun salat, rek teu puasa, rek teu ngaji, rek teu zakat, rek ngalawan ka kolot. Pek sakahayang anjeun terserah eta mah kumaha maneh bi qadri taqatikum ala adabi kalawan ukuran kemampuan anjeun nandangan kana siksaan Allah. Kuatnya ente bakal menang siksaan di pangeran. Mun sakira kuat pek ceuk pangeran teh kitu. Maneh rek dosa jak urang teu untung, maneh taat jak urang mah teu untung. Da Allah mah teu butuh ku manusia. Aya oge manusia butuh usaha ku Allah. Wa tazawwadu jeung kudu bakalan maneh kabeh di dunia di qadri muksikum kalawan ukuran cicing maneh kabeh bil qabri di jero kubur. Tuh sok bakalan di dunia mata ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia teh pepelakanana jang sampeureunt ke di akhirat. Wa malu jeung pek nigawe maraneh kabeh lil jannati pikeun surga. Bi qadri ma kalawan ukurana perkara turiduna nu ngamaksud maraneh kabeh pihak dina dunia al maqama kana kapangkatan. Ail manzilata tegesna kana kapangkatan wal martabata jeung martabat fa inna maratiba ahlil jannati saestuna ari pirang-pirang martabatna ahli surga mutafawitatun eta anu beda-beda bihasabi a'malihim kalawan ngitung-ngitung pirang-pirang amalanana itu ahlul jannah al hasanati anu sae in kanat lamun buktos itu amal ahsana eta leuwih hade pajazauha maka ari balasanana itu amal al-tuf eta leuwih sae bi fadlillahi ta'ala kalawan pamasihan Allah ta'ala. Martabat jalma cicing di surga teh beda-beda tergantung karena amal-amalan urang keur di dunia. Lamun amal-amalanana hade tempatna oge hade, amal-amalanana leuwih hade maka pajazauha altu balasanna oge leuwih hade. Kacape urang di dunia ngalakukeun kahadean bakal nentukeun martabat cicing urang di mana? Di surga. Lir ibarat jalma gawe mun jerih payahnya capek gawena semangat maka hasilna bakal badan. Ngan lamun gawena malas hasilna bakal letih. Ngan lamun tara gawe nya moal meunang penghasilan. Di kumaha urang? Wa an sakikil balhi jeung katampi pise saking al balhi annahu sayaqtosna saking al balhi qala parantosna dawu saking al balhi kumaha tah yo cenah hawados kajami jaminu parantos dandan ngangge make up tapi ngan saukur hees dekat tingali ku batur ngan saukur luntur kana sajadah
teraskeun betah ngaos. Betah heeh. Tolakna paratos nyupri kami. Khomsan kana 5 perkara. Duka nu mana hancana da lieur. Pawajadna teras manggihan kami ha kana khomsan bi khomsin dina 5 perkara. Mana wae 5 perkara hiji tolabna nyupri kami tarokat dunia kana ninggalkeun dunia. Abdi teh keur nyupri aya ninggalkeun dunia, ternyata fawajadna maka manggihan kami hu kana tarokat dunia dunub ninggalkeun naon dosa fi sholati duha dina salat duha. Wa talabna jeung nyupri kami dia al kubur kana cacaangna kuburan pawajadna teras mendakan kami hu kana dia fi sholatil laili dina salat peuting. Berarti atuh salat peuting teh jang nyaangan jero kubur yang jero kobong. Sok rajin salat tahajud cenah bisi aliran cacaang di kobong lah. Wa hatalabna jeung nyupri kami jawab mungkarin wa nakir kana ngajawab ka malaikat mungkar wa nakir. Pawajadna teras manggihan kami hu kana itu jawab mungkar wa nakir fi qiraatil Qur'an dina maca Al-Qur'an. Wa talabna jeung nyupri kami ubur sirati kana mentasna sirat cukang. Fawajadna teras manggihan kami hu kana itu ubur sirat fisaumi dina puasa wasodaqati jeung sedekah. Wa talabna jeung nyupri kami dilal arsy kana iuh-iuhna aras. Fawajadna tuluy mendakan kami fil khalwati dina nyorangan ngajauh tina kanikmatan dunia, nyorangan jauh tina pergaulan manusia nu teu gunana. Atau kieu fadilahnya Saur Sesakik al-Balkhi nu janten guruna Syekh Hakim al-Asom bahwa salat duha di antawisna fadilahna jang ninggalkeun ngahapus dosa sajabatina rezeki. 2 salat peuting fadilahna jadi wasilah nyaangan di jero kubur. 3 maca Al-Qur'an fadilahna jadi wasilah ngajawab kana fitnah kubur pertarosan malaikat mungkar nakir. 4 fadilah adana fi hikmatina saum jeung sedekah kautamaanana nyaeta salamet tina mentas cukang menuju surga. Nomor 5 nyorangan ngajauhan tina kagorengan manusia jeung campur gaul ti manusia bisi kabawa salah, maka eta jadi wasilah meunang iuh-iuhna aras. Wal maqalatu salisatu wal isruna jeung ari maqalah nomor ka-13 23 qala Umar radhiyallahu anhu amin raaitu ningali kuring jami'al akhilai kasakabe pirang-pirang kakasih ail asdiqoi tegasna pirang-pirang sobat falam aro teras ningali kuring kholilan kakasih Abdullah anu leuwih utama min hifdzil lisan tinimang ngajaga lisan. Waro itu sareng ningali kuring jami al-libasi kana sakabeh pirang-pirang pakaian. Falan aro
ningali kuring libasan kana pakaian afdala anu leuwih utama minal waroi tinimang waro. Qala Syekh Ibrahim bin Adham al-wara'u tarku kulli syubhatin. Jadi ari apik teh wara' teh ninggalkeun sakabeh subhat. Kun wara'an kun wari'an. Kun wari'an. Sesuaroan wari'an. Kun kudu bukti anjeun dawuhan Rasul ka Abi Hurairah warian eta anu apik eta nu waro takun tah bukti anjeun akbadan nasi eta panglobana ibadah di jalma-jalma. Waro aitu sareng ningali kuring jami al mali kana sakabeh harta falam ara maka teu ningali kuring malan kana harta afdalan leuwih utama minal qanaati tinimang qanaat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun wari'an takun akbadan nasi wa kun qani'an jeung kudu bukti anjeun qani'an eta anu qanaat. Takun tah bukti anjeun askaron nasi eta pangsyukuran di jalma-jalma. Wa ahibba jeung kudu mika cinta anjeun linasi ka jalma-jalma. Makana perkara tuhibbu nu mika cinta anjeun linafsika kana diri anjeun. Takun tah bukti anjeun mukminan eta jalma mukmin. Wa ahsin jeung kudu nyieun kahadean anjeun mujawarataman kata tangga kana taangganana ka jalma. Kana natanggaan ka jalma jawaro anu natanggaan itu sikman ka anjeun. Maksudna mah urang teh kudu alus jeung tangga. Takun tabukti anjeun musliman eta jalma muslim. Wa akil sareng kudu nyaeutikeun anjeun Allahika kana seuri. Fa inna kasrata dhahika maka sanyana ngalobakeun seuri tumitu eta maehan itu kasratud dhahik al-qalba kana hati. Waro itu sareng ningali kuring jami albiri kana sakabeh kahadean. Falam ara tuluy teu ningali kuring birron kana kahadean afdala anu leuwih utama minan nasihati tina nasehat. Wara'aitu jeung ningali kuring jami al-at'imati kana sakabeh dahareun. Kepenak Astri Ri asa kaingetan ayeuna teh panginten sementawis duka sementerus husnu teh bade pindah haluan. Margi husnu teh cita-citana hoyong husnul khotimah. Nah kalarasan di dia aya neng ima khotimah. Jadi itu husnul iya khotimah. Jadi rumah tangga teh husnul khotimah. Hoyong mau teh husnul khotimah. Janten panginten hapuntenna bade pileuyan heula sareng Astri teh. Bade pindah haluan heula margi hoyong husnul khotimah. Gitu. Hah? Oh yang ka Idris masyarakat Gusti teuing Astri pindah ka Idris. Allah atuh gadurai ipar Anita. Aduh teteh Resti.
Lis kudu bager ka Resti eta teh kakak ipar. Ampun ngaranna teh Astrid. Astrid. Jadi Kak Idrisnya Astrid Kak Idris singkatnya jadi Aing. Aing kapan Astrid Idris? Atrek iya dan naon Idris Aing. Tapi oh di nu alus mah. Husnul Khatimah. Teu husnul ieu neng Khatimah. Husnul Khatimah. Ek diganti dengan lagi husnul teh. Suul aja. Amin teh cios kan yang Khatimana, bikin tol jadi suul aja. Kunaon teh kan yang Khatimah teh cios, anu mah janten suul dan. Jadi suul Khatimah. Goreng tungtung. Kan dari Cimol mah masih kena aya eta najwa awah. Cimol. Al cimolu minal mahabbah. Dia leungit cimol. Waro'aitu jeung ningali kuring jami al atimati kana sakabeh dahareun palam aro tuluy teu ningali kuring to aman kana kadaharan kana tuangeun di juru panghandapna ning mel di juru panghandapna kapenak kuklilingan neangan hayu kilieun alladdu anu leuwih ngeunah nu leuwih raos minas sobri tinibatan sobar. Wasobru jeung ari sobar salah satu arkanin eta aya tilu pirang-pirang rukun. Habsun nafsi kahijina nahan nafsu anisuh tina bendu. Bil qodoi kana qada Allah. Wa habsul lisani jeung kaduana nahan lisan anil qauli sayyi tina cariosan anu awon. Wa habsil jawarihi jeung katiruna nahan anggota badan an nahwi laptomin tina saumpamana nyabok. Wasak kijaibin jeung nyoehkeun pesak. Wasiyahin jeung ngajerit. Watas widi wajhin jeung ngahideungan wajah. Wawat inak witurobin jeung neundeuna saumpamana taneuh ala nahwi robsin kana saumpamana sirah. Taswidi wajhin dia cerita bahwa di antara fadilah nyium pamajikan kening nate akur jeung nyium hajar aswad. Pamajikan nyium kening salakina akur jeung nyium hajar aswad. Komo pamajikan komo salakina hidung mau eta hajar aswad banget asad gitu. Asad ben. Paman maka saha jalma koman ngalakonan si jalma bihadil arkani kana ieu pirang-pirang rukun haza maka menang si jalma fadilatas sobri kana fadilah sabar. Lamun tilu aya dilakukeun berarti urang teh menang keunggulan keutamaan fadilah sobar. Alladzi anu huwa anu ari itu sobar nisful imani eta satengah tina iman.
Wasorot jeung jadi naon al baliyatu balai mahdo isanin eta jadi meles kahadean. Jadi sanajan menang balai ari kusobar mah balai nanti jadi ganjaran. Sabab ditarimana kunaon kusobar. Jadi ganjarannya. Sobar kan sobar itu ibadah. Summa sobru tuluy ari sobar ala aksamin eta netepan kana pirang-pirang bagian. Sabarun tegasna kaji sabar alama kana perkara wa anu ari itu makasbun eta kasabil abdi pikeun hamba. Wasobrun jeung kaduana sobar alama kana perkara laisa nu lain itu mabikasbin eta kasabna jalma. Fasobru maka ari sobar alal muktasabi kana barang nu dikasab ku si jalma ala ismaini eta netepan kana dua bagian. Sobrin tegasna kahiji sobar alama kana perkara amaronu parantos marentasa Allah Ta'ala bihi kana ma. Wasobrin jeung kaduana sabar alama kana perkara laisa nu lain itu mah bikasbin eta kasabna jalma. Mana tuh teh alama kana perkara na nu ngalarang Allah anhu tina itu ma. Wa amma sobaru jeung anapun ari sobar alama kana perkara laisa nu lain itu ma bimuktasibin eta nu dikasabil abdi pikeun hamba. Fasobarahu maka ari sobarna jalma ala muqasatima eta ngakur kana perkara yatasilu anu nepungan si jalma bihi kana ma min hukmillahi tina hukumna Allah fima dina perkara yanalu anu kena hukasi jalma bihi dina itu ma naon masyaqatun masyaqat du'aan jami'an. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Sadacan dipungkas naon bagi kenen kasadayana kami pasaran khotam mudah-mudahan rek sesadacan kaping 20 upami rek sesadacan kaping 20 nya panten ditambahan deui kitabna lain balik ditambahan deui kitabna mudah-mudahan karena hidayatul mustafid kata Nabi minahusannya Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabb